segera ge lamun urang geus bisa ulah culak cilik terhadap makanan jeung minuman, sebab eta nu ngaganggu urang teu bisa ngendalikeun diri urang tina makanan jeung minuman. Naon bedana jeung kebo? Urang kuari ningali kebo atawa kuda atawa sapi, ketika ku urang ditungtun eta kebo set aya jukut nyana mendekna kitu yes ya urang disias terus datang ke sawah kadinya aya pare nu keur mejeuna siapa pare itu mah yo datang ke hareupeun imah batur aya cangkokan ieu hewan nu kitu ngaranna kula neuleuh Haji Pendi teu meunang aya makanan asal aya kacang tuh soheh cenah asal aya makanan cek aya cau cek sagala rupa eta mah beuteungna teh geus beuteung kebo plen tah mah. Nah lamun hayang nyaho ieu naluri kebo Haji Pendi teu meunang aya makanan jeung tah moal bisa Isra Mi'raj tah nu kos kitu moal bisa tah mah kecuali Mi'raj ka pamajikanna lihei tah mah hewan ya Karim ya Allah mantak aya becara puasa tapi puasana lain nucak Haji Jamal dicaritakeun puasa untuk mengurangi syahwat puasa TK tah mah kos kitu mah bahkan samemeh TK PAUD tah mah ya puasa kana kecil teman kos kitu mah tuh oroknya bisa tah mah puasa kos kitu mah lain puasa kos kitu tah mah puasa tina makanan jeung minuman siang maupun malam lain berarti untuk mengurangi syahwat tetapi untuk mentiadakan keinginan makan dan minum supaya sampaikan ka teu hayang dahar jeung nginum teh teu hayang bae dibere ge dibere embung lamun lain kahayang nyana mah tolol deui bae eta mah tuh gambar eta mah deuk Allah sih pulah pilih gambaran urang didinya ge geus mandeg sebab aya ruh hewan diri urang mah di dieu bae ka Bandung teu meunang lapar saeutik kakarak ge naik mobil Haji Mamin geus ngomong urang di mana eureun nya cenah ieu cai ge encan ka dieu kabeh cai can ka dieu kabeh geus ngomong urang dahar di mananya tolol tah budaknya horeng di tukangna Haji Pendi atuh sarwana tah mah urang mancan laon-laon teh geus garencanakeun dahar di mana nginum di mana sare di mana ya Karim eta lah ruh nabati jeung